Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pumiartub. Direncangan ku Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Kekebul Suci. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi. Panginten ayeuna teh nincak seri anu kalima. Sok sanaos dia dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasiereun sabenyeureun sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Mohon supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru geus biasa saminggu sakali Jang Marwan sok diajak ulin ka imahna Neng Mirna. Jeung Bu Ratih oge geus conggah kitu deui jeung Payuda. Heueuh bapana Neng Mirna ngan pedah we ari jeung Payuda mah jarang panggihna, da jarang aya di imah, sibuk ku urusan kantorna. "Kang," ceuk Neng Mirna di satengahing perjalanan samulangna ti imah Neng Mirna. Kulan," tembal Jang Marwan bari neuteub bebene hatena. Abdi bingah, Akang tos wanoh sareng sepuh abdi. Tah ayeuna mah kantun Akang anu ngawanohkeun abdi ka sepuh Akang," ceuk Neng Mirna daria pisan. Bari paneuteub mah teu lesot ningali ka hareup anu keur meujeuhna pinuh kandaraan. Da bubuhan poe perean gawe sok loba anu ngadon arulin atawa baleger. Kumaha atuh nya Neng, isin. Rorompok Akang mah awon, jaba alit ukur tina kai sareng bilik, teu aya pikareuseunana, tembal Jang Marwan bari panyawang mah tembus ka lemburna. "Wios we atuh Kang, da abdi mah tos nampi saayana ka Akang teh. Sanes alatan harta atanapi naon?" Tempas Neng Mirna beuki daria. Sanggeus diolo anu lumayan lilana, antukna mah Jang Marwan nyaluyuan kana kahayangna Neng Mirna katembong kabungah dina paroman beungeutna Neng Mirna. Rag mobil eureun sanepina di hareupeun imah Makarsih. Jrut Jang Marwan turun. Sanggeus amitan geuleuyeung Neng Mirna mah ningalkeun Jang Marwan. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru, peutingna Jang Marwan nepikeun pamaksudanana ka Makarsih katut ka Mang Jaji. Atuh Makarsih jeung Mang Jaji oge nyaluyuan. Da geus aya kana 2 bulanna Jang Marwan can balik ka lemburna. Gajih 2 bulan gancang dibikeun. Heueuh tara dicokot unggal bulan gajih Jang Marwan mah geus sapuk nyokot gajih teh saupama rek mulang ka lemburna. Eta cenah pajar teh bisi beak teu puguh. "Ati-ati di jalanna nya Jang, tong lila teuing di lemburna deui," ceuk Makarsih daria pisan. Jang Marwan unggut-unggutan tanda nganyakeun kana omongan Makarsih. Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru, isukna kirawanci haneut moyan Neng Mirna geus datang nyamper ka Jang Marwan ka imahna Makarsih. Ari Makarsih jeung Mang Jaji mah geus areuweuh, da ti subuh keneh oge geus arindit ka warung makana. Sanggeus ngoncian panto, sok konci ditunda handapeun kekesed. Sakumaha panitahna Mang Jaji, geus kitu mah geuleuyeung ningalkeun imah Makarsih. Siga sasari sajajalan uplek ngawangkong, pangpangna mah ngeunaan kahirupan. Nyawang sarta nyipta-nyipta bagjana mangsa maranehna ngalaki rabi. Jang Marwan mendeng ngendalkeun ka sieuna,
sieun teu bisa ngabungahkeun Neng Mirna caupama geus jadi pamajikanana. Ari Neng Mirna mah malah imut ngajarkeun teh rek sakumaha ripuhna hirup rek tetep gumati kasalaki sok sanajan dahar isuk teu sore ceuk paribasana. Jang Marwan ngarasa reueus kana katresnan Neng Mirna anu bener-bener ka dirina. Keke. Nah nya Neng, itu motor ti tadi aya di pengkeureun urang wae, ceuk Jang Marwan bari ngaret kana kaca spion. Ah, kaleresan wae panggentan satujuan eta mah Kang, tembal Neng Mirna bari ngaret kana spion. Jang Marwan ukur unggut-unggutan tanda ngabenerkeun kana omongan bebene hatena. Mitra-mitra pemirsa YouTube dongeng Mang Guru, Irawanci manceran panon poe, Jang Marwan jeung Neng Mirna geus nepi ka hareupeun imahna Mang Kosim. Geleser mobil asup ka pakarangan, tatangga anu narempo pating polohok tina kaca jandela ningali mobil alus anu asup ka pakarangan imahna Bililis. Sampurasun, ceuk Jang Marwan uluk salam dibarengan ku ngetorokan panto. Simpe eueuh anu nembalan, tayohna mah Bililis jeung Mang Kosim can baralik ti sawahna. Heueuh ti saprak Jang Marwan gawe di kota, Bililis mah sok milu ka sawah ngabantuan salakina. Pajar teh karasel cicing wae di imah mah, geek Jang Marwan jeung Neng Mirna dariuk dina bangku awi di tepas imah. Tah ayeuna mah tos uninga kaayaan rompok akang mah kieu Neng, ceuk Jang Marwan bari rarat-rarat ka sabudeureun tepas imah. Ih, nyawios we atuh Kang. Pamanawian we jaga mah tiasa diomean. Alhamdulillah sakieu oge Kang, tiasa kena dianggo ngiuhan. Tempas Neng Mirna dari pisan. Nya, can kebat Jang Marwan nyaritana. Wan, ceuk hiji sora anu tayalian Jang Dudi sobat dalitna anu leumpang gagancangan muru ka tepas imah. Geuning maneh di, ceuk Jang Marwan gancang nangtung semu anu bunga. Solongkrong Jang Dudi sesalaman ka Jang Marwan, katut ka Neng Mirna. Wah, geus sukses batur mah oy. Balik teh geus mawa mobil, mawa ka bogoh deui. Ceuk Jang Dudi bari surungah serenge. Siah ngaledek, eta mah mobil ka bogoh, urang mah rek kabedag mobil ti mana atuh, ceuk Jang Marwan dibarengan ku Suraseuri. Bae sarua keneh. Jalan-jalan moal Neng. Kuring milu lah, aya ngasaan tumpak mobil alus. Ceuk Jang Dudi teu kireum-kireum. Neng Mirna jeung Jang Marwan ukur Suraseuri ngarasa kagugu ku kalakuan Jang Dudi dina mangsa harita. Tilu nonoman uplek ngarobrol begonjakan suka bungah seleusirian. Marwan ieu iraha mulang? Tanya hiji sora anu tayalian Bililis anu karek mulang ti sawahna. Gancang Jang Marwan nyampeurkeun ngan gabrug ngarangkul indungna anu masih keneh bobolokot ku leutak sawah. Celengok pipi Bililis diciuman, geus kitu mah suntangan ka Mang Kosim terus ngarangkul awakna anu sarua masih keneh ledug ku leutak sawah. Sajeroning Jang Marwan ngabagiakeun indung bapana, Neng Mirna mah nempokeun pamolah beubeureuh hatena. Hatena ngarasa kataji, da dirina mah kanu jadi kolotna teh bororaah kitu, teu karasa aya anu ngembeng dina kongkolak matana. Marwan, ari itu saha? Tanya Bililis bari ngareret ka Neng Mirna. Bebene Marwan mak, tembal Jang Marwan. Aduh, geuning piminan tuan emak teh mane geulis, ceuk Bililis bari nyampeurkeun ka Neng Mirna. Kuniang Neng Mirna cengkat gabrug dirangkul ku Bililis. Neng Mirna malik ngarangkul, teuing kunaon cimata ujug-ujug murebut dina rangkulan Bililis. Aya rasa tenang, rasa tentrem, pacampur jeung rasa sedih. Alatan dirina mah tara kitu kanu jadi kolotna. Har, kunaon ieu teh geulis, geuning malah ceurik, ceuk Bililis bari neuteup beungeut Neng Mirna. Henteu emak, tembal Neng Mirna semu tungkul.
Neng Mirna dibagiakeun ku kulawarga Jang Marwan kalayan dareh deh pisan jiga kolot kanu jadi anakna. Bililis sibuk popolah keur nyuguhan semah. Neng Mirna sok sanajan dicarek keukeuh hayang ngabantuan Bililis anu pak-pik-pek di dapur. Kabungah minuhan imah kulawargana Jang Marwan komo ditambah ku ayana Jang Dudi anu sok loba pikaseurieunana. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru, manuk leutik recet dina dahan tatangkalan siga nu keur ngomongkeun Neng Mirna jeung Jang Marwan anu geus tatahar rek indit deui ka kota. Mesin mobil geus dipanaskeun ti tadi mula. 2 dus gede minangka oleh-oleh ti Bililis geus diasup-asupkeun kana bagasi. Sok sanajan ari sabenerna mah bingung Neng Mirna oge di bahanan opak atah, ranginang jeung cau jeung sajabana ku Bililis teh. Bingung teuing kumaha carana bebejak kanu jadi kolot. Da pasti nanyakeun naha oleh-olehna sarupaning kadaharan urang kampung. Atawa pananya sejen anu leuwih hese dijawabna. Di sagigireun ti eta ngarasa bingung deui ari pamere Bililis teu ditarima mah sok sieun Bililis ambekeun, sieun pajarkeun gumede teu daek narima kan nyaah ti jalma leutik. Antukna mah anu aya dina pikiran Neng Mirna kari kumaha engke soal oleh-oleh mah bisa dibikeun ka batur di perjalanan. Abdi amit nya emak, hatur nuhun pisan kana pangbagea sareng pangangken ti emak kali ti bapak. Bingah abdi teh emak, kabingah nu taya papadana. Ceuk Neng Mirna bari ngekeuweuk ramo Bililis. Nya sami-sami geulis, sing meneng nempoan mawe nya da moal saha-saha. Ceuk Bililis bari ngusapan pipi Neng Mirna. Aya rasa bungah pacampur jeung sedih dina hatena Neng Mirna. Asa rek ningalkeun kolot sorangan, malah da ka kolot sorangan mah asa teu kitu. Ngan gabrug gue Neng Mirna ngarangkul Bililis, cimata ngecelakan deui. Bililis malik ngarangkul bari ngusapan tonggong Neng Mirna ditarampokeun ku Jang Marwan jeung ku Mang Kosim. Canggeus amitan pikeun anu kadua kalina ngan geuleuyeung Neng Mirna jeung Jang Marwan ningalkeun imahna Bililis dianteur ku paneuteub Bililis anu ngembeng ku cimata. Mitra-mitra pumiar YouTube dongeng Mang Guru, sajajalan Neng Mirna teu eureun-eureun nyaritakeun kabungahna ka Jang Marwan. Bari kituna teh sakali-kali nyium pipi Jang Marwan. Jang Marwan mah ngan saukur surungah serengeh bari gogodeg. Sanggeus aya kana sawatara lilana, antukna mah nepi oge ka warung makan Makarsi. Nganterkeun heula Jang Marwan maksudna mah. Malah Neng Mirna oge turun heula ngadon ngadeuhkeun heula kacape. Sanggeus nyorang perjalanan anu lumayan dilana, ari Jang Marwan mah sadatangna ka warung teh langsung mantuan ku kumbah wadah anu geus numpuk can kaurus ku Makarsi. "Kumaha Neng, resep di lembur teh?" tanya Makarsi bari muka dus oleh-olehna bawa Jang Marwan. Resep mak betah," tembal Neng Mirna ditungtungan ku nyuruput es teh manis ka resepna. "Nya, syukur atuh ari kitu mah. Ieu atuh bilih Neng bari nyandak kurupukna. Da seueur geuningan," ceuk Makarsi bari neuteub ka Neng Mirna. Abdi oge kabagean sadus emak. Eta mah kanggo emak. Pan tekebat Neng Mirna nyaritana sabab panonna ngareret ti peuntaseun jalan. Aya jalema anu keur moto, siga keur moto dirina. Mangsa direret ku Neng Mirna, eta jalema langsung ngaleos celak kana motor dius ningalkeun eta patempatan. Tague Neng Mirna inget yen eta motor teh anu basa kamari nuturkeun manehna. Yeh cag heula nya hei.